Kajero. Ayo kajero lah. Ya. Review. Tadi sore teh aya naon kok bisa ngunag-ngunag si Ujang jeung si Asep? Jadi gini ceritanya. Pertamanya saya tuh nanya alamatnya rumah Pak Alek. Sama mereka berdua itu saya mail disasarin ke Gang Kramat. Emang goblok anak dua eta mah. Pagawean ge letak letu, matana karena itu. Kalau tahu nggak rumahnya Pak Alek? Iya, tahu. Ya udah, besok kalau saya ada waktu saya minta antar ke rumahnya Pak Alek. Iya, siap. Kira-kira besok di rumah sini apa di rumah sana? Ya kalau siang mah di rumah sana, kalau malam di rumah sini. Biasa rumah baru. Hirup aja sombong-sombong teuing. Ya udah, pulangnya udah malam. Enggak nginep aja, udah malam. Enggak takut. Ya udah, mau pulang dulu. Ya, hati-hati jalan ya. Hati-hati di jalan ya, awas nyungsep. Anjing, mau udah kita nanyakin sama Pak Alek, bawa saingan udah dari aing ya. Sia karena naon? Kerkieuan. Hai we nyo HP dia nu anu ngechat wae. Aing mah online oge kur manaskeun HP we bisi mogok. Goblok. Harusnya keur naon Jang? Bermain pripire. Juk atuh wis ya teh bakal siapa kali tadi dititah di radio. Heeh, sep. Karena peng bagi sawe. Arsia berdak, hawe kan HP, gawe anguran mah. Gawe teh gawe ge bakal pae. Ulah sokaran itu barudak, ai hirup mah kudu aya usaha, komo nepi poho ka Gusti mah. Arek ceramah mah di masjid eta wis. Astagfirullah, Bos, ingat ke Allah. Ari sia nonton ini lu aing. Dah hayang udun, Bos. Tolol. Mah, ari gula di mana? Tah eta dina toples anu tulisanana mecin. Nah, isina gula ari ditulisanana pecin. Ngahaja ngarah teu kusieun. Oh, sarua berarti siga mama. Nah, jadi ka mama. Kapan mama oge na we ngaranana Junaidi di aranan Julaya. Eta experience sini, Pak. Saria kunaon kamari kalalabur pas aya jelema itu. Hehe, entena naon. Lah aing ge apal. Apal naon wis? Da urang mah kamari mah balik we rusuh. Lah iya, saya teh nipu budak itunya kamari teh. Hehe, saeutik. Geus aya mah terus terang wen. Jadi kieu wis, kamari teh budak itu teh nanya ka aing yang kasih Ujang teh sopan. Nyaho atuh aing doan emosi. Nya heula anjing, ek teh emosi kumaha asa teu dihargaan sebagai tuan rumah. Nya kunaon atuh make kalalabur? Bejaan rusuh. Rusuh kunaon? Sion atuh anjing. Terus enak mah urang intip anak Mang Alek ya. Oke, OTW. Ayo gaskeun. Yuk. Anjing, wah eta mah bool lagi. Meureun. Mah, ari kamari si jajan aya ka dieu. Duka kapan kamari mamah nyusul si teteh ka sawah. Aduh, kade nyusul ka sawah. Lah piraku. Janges bapak rek ka sawah lah, sugan papa ngisi jajan nyungsep. Gelo sugan. Kuntul. Gering bohai. Astagfirullah. Aya naonnya? Ada cicing. Arek kenalan ketang. Aing heula.
Aing, heula. Cing, aing heula woi. Cing. Perkenalkan, nama saya Asep. Perkenalkan, nama saya Ujang Ermanto. Woi, arek naran nih. Woi, lu matu. Woi, tadi goblok woi. Aduh, kamarana barudak teh kalah lulumpatan. Cing lah orang teangan.